aci dari wahjeu rempong nyaeta Cenita, Cehesti, Celina, Ceririn, Cenia, jeung Cemira. Di hiji wanci imah Ceririn kamalingan, buru-buru mere nyaho ka warga. Kan kieu penting Ceririn nyakeun barang anu alus tah teh kan bakal datang malin teh urang teh we bari baju-bajuan kamar leungit teh. Di mun eta mah baju Ceririn, mangkos sayangan oge. Ya tuh. Pura-pura seperti yang sengaja kita Ceririn. Ternyata Cehes yang ternyata malingna. Ampun jadi salah Ampura mun aya kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman baheula aya indung jeung anakna nu ngaranna Darmi. Bapak Darmi maot nalika Darmi alit, samanehna maranehna hirup oge. Darmi, tiasa masak dinten ieu nak, hemat tiasa sumping ka bumi. Nuker nyisiran buukna nu geulis rawaseung. Kompor Bu, mun masak mah buuk segi kompor, nyeseh buuk terus mun dibawa ka sawah, kulit jadi hidung boga luluran. Ngan ukur ngalieuran, di sawah indung Darmi ngumpulan hasil panen, isukna dijual ka pasar, teu peduli kana beutna nu lapang mencape, manehna istirahat, baru minum cai kandi nu dibawana, manehna ngadoa dina hati. Duh Gusti, tulungna abdi, ngaruba putri abdi. Mun teu aya daheureun di imah, sadinten mah lapar tutup. Darmi ninggalkeun indungna nu keur lapar jeung capek. Ibu proyek dianjen mawa hasil sawa urang. Indungna Darmi mawa duit hasil panen. Teloba teu Abdi tos beak mangga di atas dong Bu. Nah, isukan kuring meuli. kudu indit jang indungna ka pasar. Tapi Darmi ngaharewas ka indungna. Hai Darmi, menuju ke mana? Aturan Darmi nete Sisi indung anjeun. Manehna mah pambantuna, tangkolai. Hai Darmi, bade kemana? Anjeunna pembantu kuring. Darmi, tumben menuju ke pasar. Saha nu lempang di tukang? Oh, eta pembantu abdi. Bu Gusti, abdi teu tahan kana sikepna abdi. Mugi Gusti Allah. Nan abdi teu tiasa gerak deui. saat ketik jadi aku ceritain. Kumaha ka Ibu? Punten Bu, hapunten, Darmi moal ngalakukeun deui. Darmi nyerenge bari cerik, menta dihampura ka indungna. Hanjar kabeh teu bisa balik deui.
Darmi tetep jadi batu manehkeun kudu bisa nanggung hukuman lantaran geus teu nurut ka indungna. Anu geus ngarawat jeung ngarawat nepi ka dewasa. Batu eta akhirnya disingkirkeun ku jalma-jalma